Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Urang neraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Safinatun Najah nyata bagian pasal auqatus sholati khamsun. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu teh hiji pasal auqatus sholati ari pirang-pirang waktu salat khamsun eta aya 5. Janten ari pirang-pirang waktu salat teh sadayana teh aya 5. Awal waktu duhrin ari mimiti waktu salat duhur. Jawalu samsi eta lingsirna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna itu duhur. Masyiru dillisaiin eta jadina kalangkang hiji perkara. Mislahu pantarna eta perkara. Goirul dillil istiwai salianti kalangkang waktu mencerang. Janten anu kahiji mimiti waktu duhur teh nyata lingsirna panon poe. Jeung ari akhir mah nyata jadina kalangkang hiji perkara kana pantarna eta perkara goredil istiwain salianti kalangkang waktu mancerang. Wa awal waktu asri jeung ari mimiti waktu asar ida soro eta di mana-mana jadi naon dilikuli sayin kalangkang hiji perkara mislahu eta pantarna perkara wajada jeung tambah eta perkara qalilan saeutik wa akhiruhu jeung ari akhirna itu waktu asar teh gurubus samsi eta surupna panon poe. Janten ari mimiti waktu asar mah di mana-mana jadi kalangkang hiji perkara pantarna eta perkara bari tambah saeutik. Ari akhirna waktu asar mah gurubus samsi nyata surupna panon poe datangna waktu maghrib teh ya kitu nya. Wa awalu waqtul maghribi jeung ari mimitina waktu maghrib gurubus samsi eta surupna panon poe. Wa akhiruhu jeung ari akhirna waktu maghrib gurubus sapakil ahmari eta surupna mega beureum. Dan ari mimiti waktu maghrib mah nyaeta surupna panon poe. Geus surup panon poe atawa mega koneng. Tah kita waktu maghrib mimitina. Ari akhirna waktu maghrib mah di mana-mana surupna mega beureum sok aya mega beureum dina waktu maghrib tah di mana-mana mega beureum eta geus eueuh maka datang waktu isya. Wa awalu waktu isyain jeung ari mimitina waktu isya gurubus sapakil ahmari eta surupna mega beureum wa akhiruhu jeung ari tungtungna atau akhirna waktu isya tuluul fajri as-shoriqi eta bijilna fajar anu bener. Janten mimiti waktu isya nyaeta surupna mega anu beureum jeung ari akhirna bijilna fajar as-shodiqi anu bener sok aya fajar sidik. Al aspaku ari pirang-pirang mega salah satun eta aya 3. Ahmarun tegasna kahiji mega